jauh di goroan. Mana. Wah. Lagi samaran tuh cenah dari Kang Acong. Manehna bieu geus meunang babon, Isak babon, uing teu eleh babon, bro. Mana coba? Aduh, jauh capek baraya bari hujan. Kira Gusti. Udah mau dicokot Bang Albert. Wah. Dicokot ieu. Santai. Mana belutna? Tah. Moal dibejakeun enggak ada asak moal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Muru Fishing dan JMB Kang Kusoy dan kawan-kawan juga. Ini mulai mau nyepot lagi di daerah Jati Jajar, Kota Depok atau Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor yang jelas. Cuman ini posisinya hujan beraya. Dari mulai berangkat juga udah mulai hujan, tapi karena kita udah niat mancing, udah niat ngorek, tidak hilang semangat walaupun hujan. Yang jelas, saksian keseruan kami dalam hiburan mancing belut. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang belum komen, di komen di like dan komen sesuai isi video. Lanjut ke perpototannya, walaupun ini hujan tidak menghilangkan rasa semangat. Pokoknya mah lada ge hajar lah. Sirawel. Pokoknya mah sarea sirawel tuh. Hujanan aya nunggu mulai hujanan beraya. Lanjut nyabahnya. Ngajaran teh eling, Bah. Eling, Bah. Berangkat cus. Pokoknya mah saksikan sampai akhir. Ayo, panggil. Hai guys, jangan lupa komen, like, and subscribe. Kang Kusoy. Naon? Liangnya pemirsa segede lobang. Yakin mah gejlug eta mah di atas rata-rata pemirsa. Aduh, sedangkan kayak heula tenang atuh, kalem. Mereka mana sih? Iya mah. Budak. Ngeboh. Iya ngadal ya. Tapi kadakeun mah. Macam-macam. Sama macam ge. Bisa ada kadakeun. Kata lain kadinya liangna lain. Dieu bedudugna. Iya mah pemirsa. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon disabarkan. Ya nak hujan pemirsa, aduh ya nak. Heula tenang kalem atuh. Meni kabatur bisa nyebut tenang kalem ari manehna. Gurung gusuh. Turban hujan eta HP. Heeh, pan ieu ge diturungku pan ku uing. Nah, enak karak meureun. Lain maksudnya sampai gagal gitu. Ulah digagal-gagal. Sat. Wis. Tahan. Tahan. Aduh, pemirsa. Panglaris. Spesial. Larisan. Mau eleh di Jawara mah do. Benar. Jawara Jawara cenah pemirsa tuh. Spesial lah buat semua. Kang Kusoy eta kameramen. Oke. Lanjutnya Lanjut. Cus Hujan pemirsa tuh. Yuk, arek karudak ke hujan. Tuh itu gogorowokan dari pemirsa. Lanjut. Ayo lanjut Tan cari parungan. Parungan we. Jero teuing yuk. Ulah jero teuing halus. Laput ya mah. Lobangnya segede lobang pemirsa. Ini diamin diamin. Dat. Aya perlawanan. Santai, tenang, kalem. Aya perlawanan. Aya perlawanan. Urakna atuh. Esot oge tina urak. Wah, pemirsa. Badak eta babon. Kita langsung kali Isak Suberkah. Babon. Cenah ieu heula ya. Babon pot ka hejo. Babon hejo lah. Dilepaskeun. Lempo sagede nu suku ka tambah. Ya. Kalem lah, lamun rek kalem disikat-sikat lamun Kalem antep. Set, kalem. Moal dibejakeun ngada, moal gudek oge moal. Sok mun tah keur maju rek nyikat keur maju kitu, tah keur maju ulah kalem. Ieu belut lain kaleng-kaleng belut ieu. Kalem sak.
Aya. Aya. Tuna atuh eta keresek geura Gusti. Da mau dicokot Bang Albert. Wah. Bali cokot ieu. Santai. Mana belutna? Tah. Mau ada bejakeun enggak ada asak moal. Tunggu kene. Geus kadaratkeun. Kadaratkeun. Mau ada bejakeun enggak ada. Mau ada bejakeun. Eta liang di mana nu saha liangna? Anu angin. Spesial. Lanjut. Spesial ka Kang Sekoy. Bat Jabri. Ya Jabri. Kang GB lanjut. Kang GB jeung Kiahna. Kiahna lada lah pokoknya mah. Tah, mau ada baja-baja enggak ada lasak liang moal sak. Sok lanjut sak. Gorowan uing keur jauh di gorowan. Mana. Wah, mohon dahong. Mamon. Sirawe eta. Sirawe deui wae bergaya. Sapaya ka sia gaya ka saha we winga? Pasialna ka sadayana we. Sadayana penghobi ngureknya pokona mah. Si Abah tuh. Eta gedean usaha jeung nu wing. Gedean nuing saeutik. Tuh aja. Aduh aing eta gagaro teh eta gedean usaha sakali deui. Saeutik bedana. Pokona malah. Lanjut. Sadayana oke, mantap lah. Jos Marco Jos. Tuh ditebar bareta asli eta mah debar teh tah. Asli hirup. Asli hirup kene lain belut geus lain geus belut geus ngangeus. Lain naon teh? Ieu menang ru. Menang hijai. Babsa ieu. Arek usaha arek kumaha aturanna geus lanjut. Lanjut. Prong pada piton. Aya uing kagok atuh kala maju lah kadinya. Ada lagi samaran tuh cenah dari Kang Acong. Manehna bieu geus meunang babon, Isak babon, uing ge teu eleh babon, bro. Mana coba? Aduh jauh capek baraya bari hujan ya tadi. Walah gining deui wae eta Sirawe. Sirawe dikumakeun Sirawe ieu korban. Ieu mah pokona mah geus moal dikukumaha. Geus moal dikukumaha. Pokona mah geuskeun aya nama moal. tawar 10 juta ge moal dibikeun moal. Bari jeung dijongkel ku halu 7 oge. Pokona malah Jos Marco Jos spesial keur saha gae. Sadayana lanjut. Sadayana lanjut. Nu teu ngiring mah eta mah balangsak. Oke lah lanjut. Jos Marco Jos. Kamaran lagi. Macong penyekakan ieu euy. Urang hese. Video. Ieu. Eueuh jarauh. Ieu posisinya hese euy. Jauh ting kurang. Ese nu pokona mah. Woi. Woi, sak, naon teh sak? Naon teh sak? Widih. Kumaha eta ki? Ya di apa seragam ka Sukhoi kalakah kabur. Kemana Sukhoina ieu? Sukhoina kemana? Kemana eta? Yang kusoi dibere jatah teh kalah init. Spesial JMB baraya lah dadah kikuk buat sebuah pencinta hobi seluruh Indonesia, negara dan sebagainya. Sus pokoknya mah. Ya salah lah kayak orang buka kuing. Lanjut. Ada samaran lagi yang lain masih di belakang baru saja habis ngopi. Habis ngopi langsung ada strike. Mudah-mudahan tidak lepas atau tidak mocel. Wis narik nama gining Kang Mus, weh. Mantap ya mah. Wis. Spesial buat semuanya grup JMB dan rekan-rekan. Kang Abo jeung Kang Mus. Kang Mus. Tingali atuh we. Buat semua lah, dadah lanjut. Pokoknya baraya, salam baraya untuknya di hari ini. Ini pulang mancing urak belut. Alhamdulillah kesorenyakeun cuaca cerah dan ini ngopi dulu bersama Kang Kusoy. Dulu di Mangapun. Yang lain mah udah pada pulang tadi balalap lah ningakeun akhirnya wing ngopi we ditinggalkeun.
Si Akang tukang kopi no, mudah-mudahan lancar jualannya laris. Alhamdulillah ya, salam buat semua, salam ketemu lagi di video berikutnya, di acara berikutnya. Oke, buat semua jangan lupa tonton terus keseruannya dan bersambung ke video selanjutnya. Yush.